eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kabuhu badan anu katon Tuhan. Mimiti kacauna manusia dina kahirupanana di alam dunia, sabagian di antarana sabab nuturkeun waham jeung hoyali. Ari waham nyaeta sangka salah atawa salah sangka, sedengkeun ari hoyali nyaeta hayalan atawa lamunan. Rek dina urusan agama, rek dina urusan dunia, lamun ente nutur-nutur sangkaan jeung hayalan, mangka eta jadi sabagian tina awal mula kasasarna lampah. Sabab ari waham jeung hoyali teh kalobaanana osok mengpar tina kanyataan anu sabenerna tara akur jeung nyatana. Matak supaya teu kasasar lampah, mangka ente kudu bisa ngaleungitkeun tina hate waham jeung hoyali. Kumaha cara ngaleungitkeunana? Di antara nyaeta ku cara ngadohirkeun tauhid. Geus apa ente cara ngadohirkeun tauhid? Al-fana'u yudhiru tauhid. Aripana ta eta anu ngadohirkeun tauhid. Aripana anu ngadohirkeun tauhid teh aya 4 rupa. Kahiji panapil asma. Aripana pil asma teh nyaeta ente dina hirup jeung kahirupan, dina tekad ucap lampah, dina sakabeh amal soleh tong mawa ngaran sorangan. Artina lamun ente nekadkeun yen ente ngaji, ente sholat, ente dzikir, ente sodako, ente nulung kanu butuh nalang kanu susah, ente ngebon, ente nyawah dagang buburu jeung sajaba na make atas nama ente sorangan, make atas nama ujang, ta eta ngaranna ente teh can panapil asma. Ari jalma anu panapil asma mah tekad ucap lampahna, gawena ibadahna teh teu make ngaran sorangan tapi make bismillah, dengan nama Allah. Tekad ucap lampah gawe jeung ibadah anu make bismillah anu dengan nama Allah, ta eta tekad ucap lampah gawe jeung ibadah anu nepi ka Allah. Sedengkeun anu make ngaran diri pribadi mah eta teh kasasar lampah hartina teu nepi ka Allah atawa pegati Allah. Matak supaya ente tepegati Allah, mangka ente kudu pana tina ngaran makhluk. Ari makhluk teh nyatana nyaeta diri ente sorangan. Cara pana teh nyaeta tekadkeun ku ente yen ente jeung hirupna jeung gawena jeung ibadahna teh sadayana dengan nama Allah. Amal anu leutik jeung saeutik lamun ku ente dipigawe dengan nama Allah,
mangka eta amal anu leutik jeung saeutik teh bakal leuwih gede nilaina jeung leuwih berat timbanganana daripada amal anu gede jeung loba anu dipigawe dengan nama diri sorangan. 2 rakaat anu dipigawe ku ente dengan nama Allah moal bisa diimbangan ku 1000 rakaat anu dipigawe dengan nama Aden. Misalnya ente mangan 2 rakaat tapi 2 rakaatna dengan nama Allah, sedangkan si Aden migawe 1000 rakaat tapi 1000 rakaatna teh dengan nama Aden, dengan nama dirina sorangan. Tuh ditimbang dina timbangan Gusti Allah, mangka anu leuwih berat teh anu dengan nama Allah, sok sanajan katingali ku syariat nama saeutik jumlahna. Nya kitu deui sok sanajan katingalina loba jumlahna, tapi lamun dipigawe na lain dengan nama Allah, eta teh eueuh nilaina jang eueuh hargana di hadapan Gusti Allah mah. Tadi sebut kasasar teh di antarana kitu. Jadi disangkana mah manehna teh gede amalna jeung loba jumlahna. Tapi naha ari geus datang ka akhirat teh sing horeng eueuh nanaonan. Sabab baheula nalika manehna keur di dunya migawe na lain dengan nama Allah tapi dengan nama diri. Ari diri teh nafsu. Jadi manehna kakara nyaho, kakara sadar kana kabenaran anu sabenerna teh nyaeta sanggeusna manehna paeh. Yen manehna beramal teh atas nama nafsu gitu. Jadi ari geus paeh mah jelema teh kabeh ge paling terjang. Kabeh ge jadi nyaraho mana anu bener, mana anu salah, mana anu berat timbanganana, mana anu ringan timbanganana, mana anu aya ganjaranana, mana anu eueuh ganjaranana. Ngan hanjakan nalika nyaho kanu sabenerna dina waktu harita teh geus waktuna arasup ka neraka. Mata cek dawuhanana Gusti Allah dina Al-Qur'an, kalla lau ta'lamuna ilma yakin la tarawna jahim gitu. Kakara nyaho kalawan yakin dina mangsa rek diasupkeun ka neraka. Jadi telat nyahona. Lantak ente ku urang dibere nyaho ayeuna supaya teu telat. Cek jalma anu geus paraeh teh jang di akhirat teh robirjiun Gusti balikeun deui abdi ka dunya. Baheula teh abdi teh salah ngamal teh Gusti ditita make bismillah kanu make ngaran sorangan. Kumaha cek Gusti Allah, cek dawuhanana Gusti Allah, kala teu bisa kasep. Tidak ada jalan bagimu untuk kembali ke dunia. Teu bisa diomean ari geus paeh majang. Matak ayeuna orang mengpengker aya kene di dunia, hayu orang omean amal-amal anu kamari salah, anu kamari make ngaran nafsu, make ngaran diri. Keun we geus mah geus baikan deui we ngamal mah. Batu hese ieu ngamal deui ayeuna. Ta ayeuna mah ngamal teh dengan nama Allah. Salat dengan nama Allah, zakat sedekah dengan nama Allah, puasa dengan nama Allah, ngaji dengan nama Allah, zikir dengan nama Allah, ngadua dengan nama Allah, digawe dengan nama Allah. Jeung saterusna
taeta teh ngaranna ente pana pil asma gitu. Nu kaduana pana pil af'al. Ari pana pil af'al nyaeta ente dina hirup jeung migawe amal-amalan ulah mawa diri sorangan. Ari ulah mawa diri sorangan teh artina tong nekadkeun diri nu boga gawe. Ari diri jeung gawena eta teh boga Allah, lain boga diri, lain boga ente. Jadi ari jama anu panapil af'al mah teu katingali diri boga amal, teu katingali diri bisa amal, teu katingali diri daek ngamal. Nya naon atuh anu katingalina? Anu katingali ku hatena lain pagawean diri tapi af'alna Gusti Allah. Artina nalika ente ngamal lain ente nu bisa ngamal tapi Allah anu ngabisakeun ente ngamal. Lain ente anu daek ngamal tapi Allah anu ngadaikeun ente ngamal. Jadi eta amal teh tajali tina kudrat irodat Allah. Artina nalika ente ngamal didinya nu katingali ku hate lain diri tapi tajali kudrat irodat Gusti Allah. Jadi aya eta amal teh mawujudna eta amal teh lain tapak diri jang lain ku diri, lain menang diri tapi tapak af'al Allah ku kudrat irodat Allah hartina menang Gusti Allah gitu. Dalam ente bisa seperti itu leungit diri tajali kudrat irodat Allah atau af'al Allah taeta ngaranna ente pana pil af'al. Eta nalika ente mandang kana diri sorangan. Ya kitu deui nalika ente mandang kaluar diri saperti mandang ka batur atawa ka makhluk-makhluk anu sejena sarua eta oge kitu. Tong nekadkeun makhluk boga pagawean, tong nekadkeun meunang makhluk. Sakabeh makhluk teh jang sarua bae, kabeh ge teu boga nanaon, teu bisa nanaon. Ari caritaan-caritaan makhluk mah lolobana teh sangkaan-sangkaan wungkul, lolobana teh waham-waham melulu jeung hoyali-hoyali belaka. Disangkana aing anu boga, aing anu bisa, hirup aing anu aing kumaha aing. Ieu teh kabeh ge meunang aing. Kitu ge. Padahal mah eueuh aing teh. Eueuh meunang aingan anu sabenerna mah jang. Tingali buktina dina diri ente sorangan. Leungeun bisa kepat meunang saha. Suku bisa ngalengkah meunang saha. Akal bisa mikir meunang saha. Panon bisa ningali meunang saha. Ceuli bisa ngadenge meunang saha. Biwir bisa ngomong meunang saha. Dina jero diri aya kadaek meunang saha. Eta teh meunang Allah atawa meunang aing. Eueuh meunang aingan kehet kabeh ge meunang Allah. Matak ulah ngaku-ngaku sia teh. Anu katiu panapi sifat. Ari panapi sifat hartina ente ulah nekadkeun boga sifat. Ulah nekadkeun ente boga bisa. Ulah nekadkeun ente boga karep, boga ilmu, boga hirup, boga awas, boga denge, boga ucap, boga bagel, boga hampura jeung sajabana.
Ari makhluk saperti ente jeung kuring jeung sejen-sejena kabeh teh eueuh nu boga sifat kasep. Sakabeh sifat anu aya di sakabeh makhluk eta teh kabeh boga Allah. Sifat berehan nu dipake ku ente eta boga Allah. Sifat hampuraan anu dipake ku ente eta boga Allah. Sifat welas asih nu dipake ku ente eta oge boga Allah. Pokona masa kabeh sifat nu aya jeung dipake ku ente dina diri ente eta teh kabeh boga Allah. Jeung anu dina diri batur jeung nu di sakabeh alam jeung eusina jeung pangurusna ge sarua eta teh sifat teh boga Allah. Makhluk mah eueuh nu boga sifat. Matak ente dina hirup di ieu alam dunya ulah ngaku-ngaku ulah ngaku-ngaku berehan, ulah ngaku hampuraan, ulah ngaku ulasan, ulah ngaku asihan, ulah ngaku bener, ulah ngaku pinter, ulah ngaku beunghar jeung sajabana eta teh lain akun ente jang sifat-sifat anu aralus tadi teh eta teh pigaweun lain akun anu kaopat pana fidat. Ari fana fidat nyaeta ente tong nekadkeun diri jeung makhluk anu sejen boga dat. Makhluk mah kabeh ge teu boga dat. Makhluk mah ku ilmu syariat disebut jirim, ku ilmu hakikat disebut adam. Sedengkeun ari dat mah hukumna mutlak, hartina teu keuna ku ruksak. Artina nu boga dat mah ngan Gusti Allah wungkul ceuk katerangan dina Quran kullu syai'in halikun ila wajhah. Sakabeh makhluk ruksak, sakabeh makhluk hancur lebur, hancur binasa kecuali dat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta eta cara ngadohirkeun tauhid. Dohirna tauhid teh nyaeta ku pana. Jadi ente kudu bisa pana. Pana pil asma, pana pil af'al, pana pil sifat, pana pil dat. Lamun ente geus pana tina eta opat perkara mangka ente geus jadi jama anu ngadohirkeun tauhid. Jadi tauhid teh ku kalobaan jama modern di zaman ayeuna mah ngan saukur diapalkeun wungkul dina otak teu didohirkeun. Cuman sebatas jadi omon-omon doang tasalila tauhid teu didohirkeun ku ente mangka hate ente moal bersih, moal salamet tina opat bahaya. Kahiji musyrik jali, kadua musyrik kopi, katilu waham, kaopat hoyali. Matak geura dohirkeun tauhid teh jang tong diapalkeun wungkul Lamun ente geus bisa ngadohirkeun tauhid mangka bakal leungit syirik jali, syirik hopi, waham jeung hoyali tina hate ente. Talamun leungit eta anu opat tina hate ente berarti hate ente teh bersih. Mangka eta hate anu bersih teh geus cocok jeung frekuensi ilmu laduni. Hatina hate anu bersih kitu teh etalah hate anu bisa ngandang kana dilungsurkeunana ilmu laduni kana hate. Talamun geus bersih kitu mah tinggal nuluykeun geus dohir mah tauhidna. Lamun anu berhubungan jeung ilmu laduni nuluykeunana ceuk kasauran sabagian ulama anu mungkin dipakidulan
mangkana lisanuhu mustagrikon bidzikrillah wa qalbuhu munajatan lillah yaksipu bihi nuron. Sahajama anu lisanna katungkul ku dzikir ka Allah jeung hatena ku munajat ka Allah dina makna dzikir anu disebut ku lisan, mangka Gusti Allah baris ngalungsurkeun nur ka eta jama sahingga hatena bisa nyaksi ka Gusti Allah. Itu jadi lamun diruntuhkeun urutanana pana ngadohirkeun tauhid, dohirna tauhid ngalungitkeun syirik jali jeung syirik hopi jeung waham jeung hoyali. Kulungitna eta perkara mangka hate jadi bersih. Tah hate anu bersih eta teh hate anu siap jadi wadah, anu siap nampung, anu siap nampak nur sifat ilmu na Gusti Allah anu bersih. Tak ari eta nur lamun dilungsurkeun kana hate hiji jalma bisa jadi kasab, bisa jadi ilmu laduni. Jadi lamun hatena geus siap, tinggal we nuluykeun, tinggal ngondang ente teh, ngondang nurna Gusti Allah, ngondang teh cek tadi beakeun lisan ku dikir, beakeun hate ku munajat tina makna dikir. Munajat di lain menta tapi tajali. Biwirna ngucapkeun kalimat dikir, hatena leumpang dina makna kalimat dikir anu diucapkeun ku lisan.